harita Sirawing dilatih kekuatan jasmani ku Ki Debleng anu memang berat karasana ku Sirawing oge. Tapi manehna teu ngangluh atawa ngarahu sok komo ieu geus diangkat jadi muridna Ki Debleng anu wawasena teh geus ngabandungan atawa geus kabandungan kahebatanana. Ti poe ka poe awak jeung leungeun sarta suku Sirawing katingali beuki ngeusi sabab ngalakeusik jeung angkutan cai mangrupa latihan geusan kakuatan jasmani sakaligus ngalatih tanaga sangkan bedas. Waktu ngaruang dua leungeun semet puhuna karasa ku Sirawingan ukur haneut mangsa wanci haneut moyan mah. Ngan nyedek kabeurangahkeun mangrup panas asa tutung tapi lila-lila mah Sirawing jadi biasa ngalakukeun hal sarupa kitu. Dina wanci peuting harita teh Sirawing kakara ogerek duk pisan harita sare di imah panggung anu leutik urut panganjarkan anak Mbah Wigena teh. Harita Ki Debleng terus nyarita ka Sirawing. Mun teu wakamolor Sirawing. Lamun beurang mah tadi keur ngalatih kakuatan luar, ayeuna kudu dilatih oge kakuatan jero deuleu. Sabab eueuh hartina sanajan boga tanaga anu bedas jeung jasmani kuat, lamun teu boga kakuatan tanaga lapisan. Nyaho tanaga lapisan? Nyaho Ki, tanaga nu ayana dina jeroan badan dasarna tina cara ku ngatur tata napas, lamun geus kalatih tangtu bisa ngatur eta kakuatan. Halus pinter sia mah geuning goblok. Ngan lain ngatur tata napas wungkur Rawing dekeun ku sia. Tapi leuwih ti eta kudu dibarengan ku katenangan hate jeung pikiran. Batin kudu jejembuseur kana hiji tujuan. Dilakukeunana kudu ayeuna peuting. Nah, make kudu dipeuting Ki. Ngara tenang deuleu. Tebang deuleu ngari peuting mah. Oge hawa anu aya dina jero awak dicoba nahan mampu ngalawan hawa tiris peuting. Sabab awak ilaing kudu dibuligir euy, ngarti? Katik ya, ayeuna ieu teh. Nya ayeuna euy, kawas nu lieur ilaing mah. Pokona mah lamun ilaing teu nolak kana sagala parentah dewek, dina waktu anu moal lila jadi jago deuleu. Lain jadi jago sih teh. Awas, lain jago kabikang deuleu sia. Nyapu gue atuh yang jadi jago mah Ki. Sabab jadi jelema nu lemah kala kadihina geuningan jeung ditandasa. Komo ayeuna mah kajahatan beuki mowo. Lamun geus loba atawa geus boga ilmu cara aki mah dibasmi lah jelema-jelema jahat teh Ki nyaan kuing mah. Wah, mun teu wakang ngalamun sia deuleu. Asa goge acan diajar pangarti ti dewek. Sok dibuligir kencangnya. Diburuan diuk di leluhur batu. Engke ku dewek dibejaan kumaha carana ngalatih sangkan bisa ngatur-ngatur jeung musulkeun tanaga lapisan. Ayo, sok dinuk nya. Siapa dinuk? Naon dinuk? Salah sautik bolotos. Sia diuk goblok. Sok, diuknya. Diuk di dia. Sirawing teu kaleken harita terus nuturkeun guruna. Peuting harita Sirawing dimimitian gesan ngalatih tanaga lapisan teh. Da ari anu gurunya tenu jadi guruna maka pan mul ngalatih teh kitu jeung hauk polotot jeung kasar segala rupa. Sirawing teu kaleken harita terus nuturkeun guruna peuting harita Sirawing dimimitian. Menang 2 bulan meureun kituna teh tapi Sirawing ngarasa aneh. Sabab tacan pernah diajarkeun jurus-jurus ilmu silat sakuma ilahar anu neuleuman ilmu bela diri. Kajurung kurasa penasaran. Dina hiji peuting sanggeusna beres latihan geus harita teh geus ngatur tanaga lapisan, Sirawing ngahaja nanya kan jadi guruna. Geus lila diajar tawa latihan teh Ki. Tapi kunaon geuningan can diajarkeun keneh bae jurus-jurus ilmu silatna Ki. Ki Debleng ngaburilang panonna. Sirawing rasa sentar hatena ningali sorot panon guruna sarupa kitu. Teu lila kadenge Ki Debleng nyarita jelas dari ya aya nama nyaritana. Rawing. Ilaing teu kudu loba tatanya. Sabab dewek leuwih nyaho jeung leuwih ngarti. Dekeun Rawing. Ari kudu mah ku dewek dibejakeun lamun maneh can cukup kuat tanaga lapisan, oge latihan jasmani jeung tanaga lahir, terus diajar jurus-jurus ilmu silat. Gelo jaminan oge ngarti dewek mah. Sing percaya ka dewek. Sabab naon rupa anu dilakukeun ku ilaing eta mangrupa dasarna deuleu. Lamun dasarna teu kuat naon rupanan goblok oge. Karti. Oh, jadi meureunnan kudu geus asa keula latihan nya Ki nya. Nya kitu meureunnan teu naon tulah.
ya mah nanyakeun teh penasaran Ki, ulah ngambek atuh goblok dibabuk euy. Hampura rawing hampura lain ngambek ngan dewek mere nyaho. Ayeuna urang ngobrol soal ilmu euy, khususna ilmu silat. Ilaing geus nyaho dadasan nu kuat sangkan jurus-jurus ilmu silat jadi ampuh mangsa ngrubukeun musuh. Pokona mah kudu tenang we sarta leuwih hati-hati eta teh eta teu ngan ukur ngandalkeun jurus atawa gerak, tapi kudu dibarengan ku akal jeung pikiran kitu lain Ki. Atawa anu sajana sangkan bisa ngarubukeun musuh, jadi utek oge perlu dipake kitu meureun yakinnya. Bener teh salah rawing. Ngan eta mah dina lebah prakna euy, tapi dina lebah dasar anu kuat mah. Dasar anu kuat nyata lain kudu geus asa kecer. Lain kecer di peureuh, tapi asa kecer teh nyaeta kudu geus kalatih kakuatan lahir jeung batin. Anu akhirna maneh boga dasar ku kuat anu disebut cili, cepat, teguh. Tilu cek. Si rawing kerung pugacan ngadenge meureun nanti anu jadi bapa nangeunaan ka baru sarupa kitu. Naon teh hartina Ki? Da meureun aya hartina len? Ya atuh. Satiap kecap ngandung harti leuh. Nu disebut celi nyaeta sarupana kana naon kudu rancingas. Lir upama mata heulang ruyuk. Sabab lamun panon cileureun bisa kapilan abar. Jadi mata jeung pikiran teh kudu sajalan rancingus ujung sukutna. Ari nu disebut cepet Ki, rikat teh kitu tawa lain. Benar, cepet teh nyata gancang hartina rikat. Rikat dina nyingkahan panerajang oge rikat dina ngalakukeun panerajang. Sabab lamun gerak ilmu silat teh dibarengan ku karikatan tangtu urang nu bakal jadi korban serangan lawan. Ari nu disebut teguh Ki kumaha eta? Ari teguh teh ngandung hati jejeg panceg nyata hate. Pikiran jeung perasaan estu teu kaeunteupan ku rasa sieun atawa keeung. Jadi teungeun jeung hudeng nying harupan lawan anu kumaha bae oge. Ulah ditingali jangkung gedena. Ulah ditingali paroman anu jadi amprotan ulah digis ku pangartina. Percaya kana kekuatan diri pribadi, tapi lain ngandung harti dir atawa ujub jeung takabur. Ngan ukur boga kewajiban pikeun bela diri. Tah, lamun si lain geus mampu ngabasa eta dasar, kakaraku dewek bakal diajarkeun ngeunaan jurus ilmu silat. Dewek anu disebut sabta. Hasta braja. Wasana naon teh Ki? Bet aneh jeung kakarana denge wing mah. Basa buhun baheula deuleuh. Ari sabta Nabio hasta. salah ngomong aing. Jadi sabta. Sabta ngandung harti 7. Sabab memang aya 7 jurus dulu ilmu dewek mah euy. Hasta hartina leungeun. Nya ieu kokot ieu tah, anu disebut berata, disebut braja, nyatana kekuatan. Jadi lamun dihartikeun kalawan jelas mah 7 jurus nu ngagunakeun kekuatan leungeun, nu matak leungeun dewek hideung geus trengki siga nu teutung. Lain euy. Lamun mais lele ngeunah meureunan rawing, urang ngalalele yuk. Kawalungan ge ngarah ngeunah gerayu. Meunah meureunan rawing euy. Cek kieu beleng datang deui adatna aneh. Padahal keur ngobrol dari anak keranan, jig-jig kana lele, si rawing menarik hat narik napas kana ati resep ngabandunganana. Tapi kitu teh si rawing geus apal deui memang kitu meureun adat guruna teh. Nya Ki, bener lah, mending main lele ayeuna mah. Tapi ngalalele kieu mah sok dipatil ari peuting mah Ki. Dipatil ku lele. Sieun ya, sieun. Ya, nah si lain memakai sieun dipati lele sagala rupa pira dipati lele. Jeung aing ayu ari keur sieun dipati lele mah. Lamun maneh sieun kene dipati lele, can aya kabegung. Nam, ayeuna aing. Lele masuk mati loy. Dipatil ku lele sieun artinya amung dewek mah ari kudu dipatil lele mah. Jadi kitu tarawing. Sedengkeun naon sabab jurus ilmu silat dewek na 7 jurus. Sabab cek guru dewek baheula hirup jeung kahirupan jelema teu bisa leupas tina poe nu 7.
padahal mau geus we nama urang ngaboboy sampel ya. Engeuna geus ngasih kana mun ngaboboy sampel. Koledak ngagoler teu laki debleng geus kerek sare. Si Rawing manganukur seri leutik we bari ningalikeun kayaan guruna. Geus kitu mah manehna oge terus sare memang teu bisa dipaksa lamun guruna geus datang adatna moal bisa dirobah deui. Sanajan keur ngobrol sakumaha pentingna ngan jelas si Rawing beuki nambahan kabaru sarta beuki yakin kana kayaan guruna anu sanajan kalakuanana aneh. Tapi ilmuna memang luhung. Keur ngobrol anu daria jig kana lele. Keur ngobrol anu daria jig kana belum sampe antukna sare. Tipoe kapoe si Rawing terus dilatih ku Ki Debleng mangsa ngalatih jasmani jeung tenaga lapisan. Malah dina hiji waktu Ki Debleng ngajakan si Rawing ka sisi basisir, ayeuna mah ngaruang sapasang leungeun teh lain ku keusik tina walungan, tapi di sisi basisir bari awak buligir. Heumoka lamun lain si Rawing mah tur bari teu diaping tangtunya mah kuat. Batang peuting diuk dina luhur batu karang, leungeun jeung dada dipake mapag datangna ombak anu nembragan awak. Dina latihan munggaran mah waktu leureuh si Rawing bener-bener asa parotong jeung linu tulan-tulanna, tapi sanggeusna aya kana 5 poena mah jadi geus asa biasa deui we. Saperti biasa dina waktuna leureuh duanana terus ngobrol deui, Ki Debleng ngemuka deui caritaan, padahal mah si Rawing teu nanyakeun naon-naon ka guruna teh. Si lain geus sanggup mulai namanya cing bekanya diuk tah dina batu karang anu gede. Geus diuk dina batu karang si lain si dakep si nuku tunggal pancegeun panca indra sing mantep, panca indra sing bener-bener ngeusi. Sok ayeuna Ki biasa we lakukeun ku maneh. Nah sokanya Bismillahirrahmanirrahim derganya. Si Rawing dipeuseuk dina cai laut, galura laut anu pating jelegur. Dina mangsa ngaso harita ngobrol di jeung guruna. Daina hadeku dewek bakal dibejaan nginaan 7 jurus anu kudung ke diteuleman ku ilaing Rawing. Ilmu silat dewek teh disebutna ulin karuhun. Sabab memang ieu ilmu silat buhun anu matak ngarasa oge sabta hasta braja. Karti ku silaing. Karti jadi ngaranna teh sabta hasta braja. Ku dewek mah diganti be jadi ulin karuhun. 7 jurus nu dumasar kana watakna poe teh diwangun ku jurus kahiji disebut Mega Malang. Oke Mega Malang. Mega Malang Dumasar kana poe nu kahiji nyaeta Ahad. Poe Ahad teh silokana Mega. Tadina ieu jurus Mega Malang tata gerak anu dilakukeun teu loba batamakeun kana kalincahan badan. Jelas nama awak kudu bener-bener hampang sangkan bisa gerak gancar tu babaricetan. Nu matak memeh diajar ieu jurus anu kahiji lain kudu leuwih teulah diajar ngentengkeun awak. Nah hampangkeun awak. Aya latihanana anu khusus. Ilaing nyaon teu dongengna Rawing. Naon sababna orai sanca eueuh peurahan. Tong didongengkeun ngetang bisi dibeja-beja. Ingat ka guru dewek karesepna teh lauk layur euy. Urang ngalauk lauk cuy. Ayo, urang ngalauk laut. Ayo, Ki Debleng geus datang ieu adatna. bener nya Ki, padahal mah perahu loba anu teu dipake Ki, tapi kumaha ke lamun aya silalatu? Atawa rambut asupana irung. Terus asupana jero awak. Pandada urang pinukurana tuh Ki. Cek si Rawing kamana karep dinyaritanan teh puguh geus bisa apal kana adat guruna. Tah Rawing. Jurus anu kadua disebutna teh jurus kembang sari. Naon make disebut jurus kembang sari? Lantaran nyokot poe nu kadua nyatana senen silokana kembang. Dina jurus anu kadua ieu
sabalikna tina jurus Mega Malang tata gerakna teu beda ti anu keur ngigel atawa tarik kudu leuleus keuyeuk teu beda ti kuya paribasan anu maksud dewek teh lain kuya awewe malah nu digunakeun lain tonyokan atawa peureut anu buleud tapi kepretan nu leuleus tapi teuas leuleus katingalina tapi bakal teuas karasana lantaran bari dibarengan ku tanaga lapisan Tulur rawing aing basareh lah golepak deui ti geleng tengah goler di Sirawing oge geus apa goledah gue ngagoler deui kitu jeung kitu we kayan Sirawing dina waktu-waktu harita teh beak bulan ganti tahun ti tahun ka tahun deui beuki lila beuki tembong Sirawing tumuwuh jadi lalaki nu boga awak ngeusi tur kuat daya tahana